Aya nu naroskeun perkawis wengian nisfu Sya'ban tahun ayeuna tahun 1447 Hijriah saurna wengi naon. Insyaallah jatuhna teh kana wengi Salasa. Mungkin margi kadang wargi parantos persiapan mempersiapkeun kanggo amalan-amalan dina wengian nisfu Sya'ban anu bada dipayunan. Margi menurut data hisab kan tenan dibuktoskeun ku ru'yatul hilal kamari dina awal Sya'ban. Hasil ru'yah teh nyaeta dina wengi Salasa. Upami dietang berarti Salasa Rabu Kamis 10-nya Jumat Sabtu Ahad Senin Salasa. Dan jatuhna nisfu Sya'ban teh atanapi wengian 15 Sya'ban 1447 Hijriah atanapi upami Masehi nama 2027 nyaeta dina wengi Salasa.